Audio Jungle. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Sim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Anu kahiji, kebakaran terjadi di Pasar Sukaramai Pekanbaru Riau. Kebakaran lumangsung di Pasar Sukaramai Pekanbaru Riau. Selasa sore, kejadian ieu nyieun panik sakabeh pedagang tarekan nyelamatkeun barang daganganna. Seuneu anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko pedagang di lantai dasar. Petugas kebakaran jieun kalang kabut mareuman seuneu nu kitu gedena. Lantaran ku bujeng ku haseup hideung di sakitaran tempat kejadian. Penyebab kebakaran masih keneh di talungtik ku Polres Pekanbaru. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.